Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Video kali ini biasa kita mancing lagi bersama kawan-kawan, dan kita sambung dengan ceramah. Sambil kita mancing, kita nonton ceramah, dengerin. Dapat video mancing dan dapat ilmunya dari guru kita Abu Yauci yang berjudul Di Akhir Zaman Ieu Nu Bakal Terjadi. Ieu nu bakal ye. Lantaran urang dia mah henteu masantren kukula dicaritakeun nu bakal ilmu Kangjeng Nabi. Nu bakal teh geus dicaritakeun. Ieu. Ieu nya di mana geus arele nu bener kudu salah. Di mana awewe geus teu maraket tiung. Di mana awewe bujalna geus nongtot. Di mana awewe ping-pingna geus diumbar. Di mana-mana awewe bobogaanana geus dijual, diutangkeun, dikreditkeun. Ambalaya perkreditan. Cerita Kangjeng Nabi tadi Masya Allah luar biasa, kaharti jelas. Eueuh nu leuwih agung tibatan Kangjeng Nabi jeung eueuh nu leuwih hina tibatan Firaun. Jaritakeun Kangjeng Nabi eueuh tanding keagunganana lantaran dina Al-Qur'an dijelaskeun langsung ku Gusti Allah Maha Pencipta. Tadi geus dibacakeun wa innaka la'ala khuluqin azim. Geus dijabar beaskeun. Dimimiti sosokna datang ke akhlakna, wah moal aya tanding. Mun kuari aya Kangjeng Nabi ka Cilongok, kuari aya Kangjeng Nabi ka Cilongok, misalna nu kasepna kos Kangjeng Nabi, geus pokona mah urang Cilongok embung kawin ka sasaha. Haji Masuri moal laku, Rusdi moal laku, komo bangsa Haji Cecep mah ditendang mentah-mentah pokona mah moal laku, bab kadeuleuna ku abeh jore. Termasuk Ki Sarip ngalaku kasirep kabeh. Iyalah keistimewaan Kangjeng Nabi. Encan carita akhlakna sakumaha tadi ngan jadi Malik Isin deui nyaritakeun Kangjeng Nabi teh isin biasa isin. Sebab mun nyaritakeun Kangjeng Nabi sakumaha tadi ciduhna bae geus pohara jasa dibandingkeun jeung ciduh RT jauh. Pohara jasa eta. Cai kiihna komo teu kudu jeung RT geus teu kudu ieu mah. Cai kiihna bandingkeun jeung cai kiih awewe nu tas ngadar jengkol parah. Parah geus teh mah. Hese nyaritakeun tandingna Kangjeng Nabi moal aya tanding sebab jeung Kangjeng Nabi Yusuf ge. Kangjeng Nabi Yusuf masih gantengan Kangjeng Nabi urang. Ngan Kangjeng Nabi Yusuf mah di dunia dijelaskan datang kalau fitnah Kangjeng Nabi urang mah teu jadi fitnah kasep akhlakna luar biasa istimewana pujian ti Gusti Allah. Tuh dina Al-Qur'an musak itu jelas Malik Isin nyaritakeunana. Emang kumaha kitu? Boga akhlak nu sakitu istimewana Isin nyebutkeunana urang lantaran teu akur, terutama jeung kula teu akur jasa. Kangjeng Nabi mah akhlakna diantarana teu pernah we Kangjeng Nabi mah seubeuh teu pernah Kangjeng Nabi mah salila hirupna lapar we Kangjeng Nabi mah. Coba Haji Masur nya mah lapar sareng jeung orek koros. Akur bata kula Isin jasa Isin ja anu sok seubeuh bae mah Firaun. Kangjeng Nabi mah salila hirupna teu pernah seubeuh mantak Isin mun nyaritakeun Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah akhlakna Masya Allah karim yuhibbul fuqara mun kanu fakir jeung miskin deudeuh jeung nyaa. Coba aja Masuri mun anu susah budak kos kitu di deukeutan susah ulah saruana jeung Haji Cecep tah sagolong ka dinya tah urang pindahkeun bae kitu di Cilongok ka ditu ka pindahkeun ka Sumatera yuk. Takur
Janu sok resep ka jelema sugih bae mah, nu resep ka jelema bangsawan, ka hartawan, ka jutawan, Firaun tah manu kitu mah ja. Yuhibbul fuqara wal masakin. Isi itu bataki ya Allah ya Rabb. Akhlak Kangjeng Nabi teh pernah we Kangjeng Nabi nyimpen dahareun memeh sare. Memeh sare teh Kangjeng Nabi bedahareun teh dibabagikeun. Ai urang kulkas ambalaya di imah. Eueuh bae jang tatangga teh eueuh. Teu pernah kadenge Haji Masuri. Geus kamantepkeun ti heula bae. Padahal mah lain nyana kabehan. Nyana mah jang contoh doang. Isit. Jadi tak kenal Kangjeng Nabi teh luar biasa istimewa nasa kumaha tadi urang teh ai akur nama ka Firaun. Masya Allah. Di akhirat si urang ieu ngahijina jeung Kangjeng apa jeung Firaunnya. Kahayang mah jeung Kangjeng gitu. Tapi ai bentuk posisi mah wallahu a'lam. Tapi aya sifat Kangjeng Nabi nu hebat nu akur jeung urang. Mana? Kangjeng Nabi pamajikanana 9. Nah iya mantap ya. Mantap. Biasa baru Masya Allah karim. Mudah-mudahan panitia 9. Lebih ingat. Jadi takkan akhlak Kangjeng Nabi Masya Allah. Dina berjanji geus dijelaskeun tadi geus dikupas ku Ki Syarif. Tetapi Allah nu akur hiji-hiji ajan jeung urang. Di mana-mana aya musuh Kangjeng Nabi mati heula. Urang mah malah jadi musuh. Hese nya. Di dieu merekna tadi uswatun hasanah. Kangjeng Nabi mah contoh. Cukula mah maningan ge ulah ieu merekna Firaun. Uswatun Cilongokun. Aduh, ya Allah ya Rabb. Tuh ya Siti Aisyah pernah di pasihan ku Kangjeng hadiah. Begitu dibuka aya 100 dirham. Dicanda ku Siti Aisyah, Masya Allah 100 dirham. Gede amat dia duit pohara. Istimewa amat dia duit. Simpen ke jero ku Siti Aisyah. Langsung tisi Siti Aisyah calik. Kakara gaya mah berenang bangsa saparapat jam mah dicokot deui tah duit. 100 dirham. 100 dirham. Dibuka digerokeun tetangga. Tetanggana digerokeun dibabagi. Sadirham sewak, sadirham sewak, sadirham sewak. Istri Kangjeng seperti gitu. Mudah-mudahan di Cilongok hiji-hiji aja. Pesek. Pesek. Diberi duit, bagi diberi duit. Mentana 500 diberi 400 merengut nah moal mah hisab bulan. Merengut nah moal mah hisab bulan. Eta beja ti panitia, eta beja ti panitia masjid gua teu nyawana naon. Jadi berarti ribut melulu ya panitia masjid ya. Jeung pamajikanana. Tai keur carita di ma akhlakna kos kitu. Nu paling istimewa Kangjeng Nabi nu eueuh di nu sejen. Kangjeng Nabi boga kanyahona ieu pohara. Cek Kangjeng Nabi alim tu ma fis samai wal ardh. Kaulama dibere ku Gusti Allah nyaho teh naon nu aya di langit jeung naon nu aya di bumi. Ya Allah. Padahal di Al-Qur'an geus dijelaskeun. Eueuh nu nyaho kecuali Gusti Allah. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi. Moal aya bae anu nyaho kanu gaib kecuali illahu Gusti Allah. Dengan Allah kungkul alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahad. Allah nyaho
illa man irtada mir rasulin, kecuali jelema nu dipikaridho ku Gusti Allah yakni Kangjeng Rasul. Nu manta Kangjeng Rasul mah nyahoeun memeh Kangjeng Nabi Isa, memeh Kangjeng Nabi Isa kadituna Kangjeng Nabi Musa, memeh Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Ibrahim, memeh Kangjeng Nabi Ibrahim terus kadituna apaleun Kangjeng Nabi Nuh, terus kadituna apaleun ka Kangjeng Nabi Adam, penciptaan Kangjeng Nabi Adam ge apaleun, urang nyaho kieu teh ti Kangjeng Nabi. Nu bakal ieu kaharep, nu bakal kaharep. Geus apaleun pisan Kangjeng Nabi mah. Dihareup cek Kangjeng Nabi kade diperkirakan cek ahli sejarah, ahli tarikh sekitar tahun 1500 Hijriah, kuari 1420 sebenarnya opat bakal terjadi tahun 1500, diperkirakan tahun 1500 entah sabaraha 500 sakaditu ngan di jero tahun 1500 etalah hiji bakal datang ke Mahdi Al-Muntazor. Kangjeng Nabi gaduh putra namina itu Siti Fatimah nikah ka Sayyidina Ali, gaduh incu Sayyidina Husain. Nuju didongengkeun ayeuna di mingguan Hasan Husain gaduh putra deui. Sayyidina Husain teh Imam Zainul Abidin gaduh putra deui. Imam Bakir gaduh putra deui. Syekh Ja'far Shadiq gaduh putra deui. Terus aya Imam Mahdi. Iraha eta Imam Mahdi turunna. Imam Mahdi turun teh di mana-mana ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq. Di mana-mana ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat. Di mana-mana di lembur Cilongok geus loba nu mabok, di mana-mana di Cilongok geus loba nu zina, di mana-mana di Cilongok geus loba pamalingan, di mana-mana pamarentahna di Cilongok belah ulah sa Indonesia, di Indonesia mah gede teuing. Di Cilongok mah pamarentahna RT na geus teu bener sakumata di Caki Sarip. Jore jasa RT di urang mah dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi. Ya rore jasa kan pasti bahaya tuh ngebandingkeun jeung RT. Tah ieu nya di mana geus areleh nu bener kudu salah, di mana awewe geus teu marake tiung, di mana awewe bujalna geus nongtot, di mana awewe ping-pingna geus diumbar, di mana-mana awewe bobogaanana geus dijual, dihutangkeun, dikreditkeun. Ambalaya perkreditan. Nah ieu bakal turun di Imam Mahdi. Memeh turun di Imam Mahdi, riwayatna Masjidil Haram pelatarana dilebaran heula. Kuari geus bukti. Ulah sok ngomong bae memeh dilebarkeun geus ngomong bae. Engke berduyun-duyun bakalna jelema umroh haji. Engke bakal aya sulit naik haji teh. Bakal aya penyetopan. Wallahu a'lam, mungkin ti pihak kafir, mungkin karena zolimna di berbagai negara sehingga kesulitan ke. Nah mulai didinya di negara masing-masing riweuh bakalna kurang sinergis antara rakyat jeung pemerintah, tetangga jeung tetangga, silih bunuh bakal nanti. Di mana engke gereja geus aya unggar lembur, urang sok gadenge di kolot urang engke mah bakalna hiji masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja. Di halangan ku baha bae ge selantaran nya nu boga taneuhna, nya nu ngabangun imanna, nya nu ngabangun gerejana. Sumarekon gereja wah luar biasa. BSD wah sagedeung deui di daerah Kendal di Neuleuh sekepna pohara jasa. Mun camat tanda tangan gereja panggeulana ka neraka camat. Bupati tanda tangan gereja insyaallah jadi suluhna. Pengikutna tuh jadi panghurung lah. Si gadek Mahdi Al-Muntazor. Kula nek ceritakan ilmu Kangjeng Nabi kaharep. Tah sageus Imam Mahdi ditunggu-tunggu turun, tah Imam Mahdi turun dibeak ke 40 ahli ilmu sadunya. Didinya kakarak ngaku, didinya lah nyana berjuang. Keur bejeuna mantep berjuang turunlah Dajjal. Dajjal mah matana sabelah nyana mah. Nongtot sabelah.
luhur, bisa hiper, nyekel daun bae bisa jadi emas, bisa jadi duit. Mawana nyana mah geragaji, asal nu henteu nurut kanyana diragaji. Cai hese engke dikersakeun we ku Gusti Allah bakal pailah heula 7 tahun hese cai. Allah teu nurun-nurunkeun cai. Turun dajal, asal ku dajal ditepak we cai mancar. Sok sia asal iman ka aing bahwa aing pangeran ieu dajal. Tidinya kalu jelema tah. Ieu ilmu Kangjeng geus caritakeun ka hareup bakal. Begitu dajal tegetkeun ieu nu bakal ieu. Awas, dajal geus beres nya. Ieu kalut di dunia kabeh bagi 3 jelema bakalna. 2 bagian iman ka dajal kabeh, mangerankeun ka dajal. Nah, nu hiji sabagian teu ngimankeun. Lamun di dunia jelema aya 5 miliar. Eta keur milenium nu itu atau tahun nu itu kuari mah meureunanan geus bangsa aya 6 miliar malah. 6 miliar bagi 3 jadi sabaraha? 4 miliar mangerankeun ka dajal, 2 miliar itu. Nu 2 miliar ge, nu 2 miliar dibunuhan. Tersisa lalaki hanya 70.000, awewe hanya 40.000. Nu teu iman dibudak-budak ku dajal. Nah, ieu sing ade. Beres dajal kalut, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Di mana turun Kangjeng Nabi Isa? Di Palestina, pas di Masjidil Aqsa, di Babludin. Didinya langsung Kangjeng Nabi Isa sholat ngan tedaekeun jadi imam, tetap nu imamana Mahdi. Imam Mahdi langsung hiper nyana di Mekah ke Palestina berjamaah. Nyanalah nu bakal ngabunuh dajjal. Tadi dinya engke bakal aya dabah. Dabah teh hewan, kira-kira bangsa segede imar lah. Eta dabah teh dabah. Eta dabah teh hewan, sukuna opat biasangan celina rancung. Nyana mamawa tongkat Kangjeng Nabi Musa jeung cincin Kangjeng Nabi Sulaiman. Dabah nu ngerina kumaha ye? Eta dabah mamawa tongkat, begitu tongkat kunyana digebukeun kana taneuh, jelema anu bakal pinarakaeun aya merekan dina kafir. Sanajan make jilbab kafir mah kafir bae. Sanajan make kopiah cara Haji Masuri mancritnya seeleh Badrul Waseh mah mancrit tah aya kafiran naudzubillah min geus teu bisa katahan tah mah. Jelema sadunya geus aya merekat kabeh di kafir. Cincin Kangjeng Nabi Sulaiman dibukeun kana taneuh plek, jelema aya merekan dirina mukmin mun awewe mukminah. Ieu bakal terjadi seperti kitu. Kafir, mukminah atau mukmin. Kafir geus teu bisa kajeun teuing kumaha ge geus kitu bae tah mah. Ieu nu bakal ye lantaran urang dieu mah teu masantren kukula dicaritakeun nu bakal ilmu Kangjeng Nabi nu bakal teh geus dicaritakeun. Beres dajal engke bakalna. Nah, aya seuneu ti adan. Di ditu ti negeri Yaman. Seuneu ka dieu terus ka Turki, terus seuneu ka dieu ti Turki terus ka Mesir, terus ka dieu ka kitu Yordan, terus seuneu diiring-iring terus ka Indonesia ka Cilongok. Seuneu bakal terjadi seperti itu. Kuari mah kakaraknya seuneu air olahraga teh seuneu naon gara? Seuneu naon? Tuh dasar osok mampu buat pemainnya nyana buat sana nyana kena rekat heula tah eta seuneu tah geus beres seuneu tah kakarak ke bakal aya panon poe bijil ti kulon. Asal panon poe geus ti kulon kan biasana tewetan suruh barang nana datang kawetan ditahan ku malaikat. Nek muncul tadi tahan, temenang cek Gusti Allah. Panon pe ditahan, maksa panon pe ditahan ku malaikat.
temenang saat ieu mah 3 kali temenang lantaran nyana aya porosna balik deui ka kulon muncul di kulon poe Jumat bakal terjadi geus di dinya geus teu bisa tobat sasaha tutup lawang tobat na ieu tadi kulon mentak asal poe Jumat mimiti udang gerandeuleu ka kulon bisi kiamat asal Jumat jilid lalagan tanda-tanda geus rada aya jasa tanda geus rada aya jasa dina kitab nahwu geus dijelaskeun dina alfiyah kula moal ngajelaskeun dina hadis geus jelas urayan-urayan dina sawi geus jelas mimiti kalut ieu bakalna ieu di 14 abad 14 kuari terus bae moal eureun-eureun kalut bae terus kamari Irak kuari terus jeung Syria geus puguh kitu Taliban terusan terus ka Indonesia mantap kula nitahan bae di Indonesia di Cilongok di Cilongok kuari nitahan naon kitu jurus pencagera siapkeun deui baheula ieu tah Haji Masuri anak buah KST ya asli lain tah eta geus disiapkeun jurus-jurus lantaran ieu moal kebal deui perang memeh digunakeun perang ya kolot-kolot atuh bacokan ku urang tidinya si ade tak kadon poe bakalna di kulon ya Allah ya Rabbi nah iya ala kadar aya 10 keneh nu bakal dicaritakeun lantaran geus penting 10 tanda geus tereh kiamat nu tadi geus rada aya hiji haram geus dilebaran jang bakal ngungsi di berbagai negara nyaho atau teu nyaho pemerintahan Saudi gerak sorangan seperti gitu umroh terus di berbagai negara dibuka lebar-lebar engke pinuh hajian pinuh umroh pinuh engke bakal hese hendak nu kuari ngora keneh kemudian boga duit geura ke Mekah urang nyaritakeun Kangjeng Nabi kabayang Madinah nyaritakeun kelahiran Kangjeng Nabi Maulid Nabi aya di Mekah nyaritakeun makom Kangjeng Nabi aya di Madinah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi kieu ieu urang ditungtung ku ari sebab ahlul hawa geus ngelehkeun ahlul haq ahli maksiat geus ngelehkeun ahli taat nu zalim bisa dimenangkeun tibatan nu jujur jeung nu adil bohong geus merajalela di mana kamari ieu maka karak pamarentah doang nu ngabohong kuari mah jeung kiai-kiai na ngabohong komo Haji Masuri selain pemerintah lain kiai tabatu jadi bagus bohong kabeh sacakan di negara nya tadi di mana-mana nyarita bohong geus bae pokona mah eta ciri kiamat di mana-mana engke bakal loba awewe minta cerai ka salakina bakal terjadi pokona mah ieu mah boro-boro nu ngorakeun ni ge minta pegat ni ge minta pegat masyaallah tadi batik jadi lain lalagan kula bae unggal poe cicing bae di imah assalamualaikum salam gimana ya saya dari Tangerang Pak Kiai ada apa istri saya pengen diceraikan Kiai emang ribut enggak sih kok bisa cerai nggak tahu saya juga bingung barangkali nggak dinapakain wah napakah udah lebih dari cukup terus kok minta cerai saya juga bingung ya tuh kenapa bingung dibawa ke sini aya deui ka berang saya Assalamualaikum salah neng di mana ya saya dari Jawa dari mana Jawanya Brebes ya iya pantas hitam ya cak orang Brebes tadi ya putih ya man wideng baelana ada apa Mbak saya minta air Pak Kiai supaya suami saya mau nyerahin saya loh kenapa emang gak dinapakain napakah sih ada terus kenapa ini lah pokoknya saya minta air aja supaya suami saya mau nyerahin ini kenapa dulu ya ada yang SMS lebih ganteng tolol tuh orang Brebes blon sapoe nanti sapoe ayat 5 ayat 6
nu aneh ya, nu aneh. Pejabat loba jasa kula banyak jasa. Pejabat Tangerang PNS. Pemda loba jasa anu pamajikanna hayang cerai. Model nu leuwih aneh deui, nu leuwih aneh. Aya jelema kaya. Boga tokona pohara. Gede. Kemudian atuh ganteng jelemana, mobil lagi leuwih ti 2. Terus atuh pamajikan lagi geulis sakitu mah, lain sakitu mah geulis bela pokona mah geus. Bari geus paroga incu, kula sok ngadongeng bae geus paroga incu, geus boga incu. Incuna 4 kula ditanya. Geus, hiji mangsa pamajikanna ka pasar, berarti kan geus nini geus boga incu mah. Kapanggi jeung bebene baheula aki-aki. Minta SMS. Si aki jeung si nini blon teh coba. Dibere datang ke ima SMS-an aki-aki jeung nini minta cerai ka salakina balik kuari nini lain lalagaan ya mah Masya Allah kuari nini make lepis deui bating cerita negara kalut para jasa nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi tanda de kiamat loba jasa mabok geus teu bisa ditahan. Geus jauh jeung akhlak Kangjeng Nabi Firaun tah mah. Zina geus teu bisa ditahan. Terus bae kiai gaulah-ulah zina, malah aya kiai nu zina. Bloon tak kiai, ablaul bloon tah mah. Tah ieu ku ari geus tereja maling terus-terusan. Geus puguh kitu pemerintah korupsi geus teu bisa ditahan. Geus lain rahasia deui mah. Geus lain rahasia. Mandak kula aju ngaharamkeun ge ka duit pemerintah teu beres. Nah, tanda-tanda geus deukeut datangna Imam Mahdi geus aya tah. Nu tadi ku pada dicaritakeun kalau balik ka dieu. Di mana awewe geus bari mereka dieu. Coba iso. Ieu bakal ye. Lantaran urang dia mah teu masantren ku kula